Mandak mual bisa jadi wali satungtung jelema teu merdeka boga pagawean di organisasi teh jadi babandul mual jadi wali nyana kababandulan ku jabatan jadi bupati jadi menteri jadi presiden mual jadi wali sebab eta teh ngahalangan kana kemerdekaan urang boga dagangan boro-boro kerugi keur untung nage inget bae kana dagangan komo kerugi mah moal jadi wali lantaran keur salat anu aya di jero hate lain Allah plat hejo plat beureum plat koneng aya karung ayam sagala ambalaya orang lamun keur dagang di jero hate aya dagangan mun urang ajeuna jadi calo di jero hate teh aya sawah batur SPP teh ambalaya di jero hate atuh moal jadi wali geus kitu mah sebab eta urang kababandulan. Assalamualaikum ya Mukhtar, Assalamualaikum ya Imaman, Assalamualaikum ya Aqtab, Assalamualaikum ya Abdal. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amal maqud bil harfi magana pun utawi kang den asoraken kalawan pagawean bahwa magawe daya maqud bil harfi kumayubadu barang kang den asoraken yama bimin alawan min wa ilawan wa alawapi wa ruba wal bayi wal kapi walami wa hurufil qasami wa iyal wa wal bawatahu wa biwawi ruba wa bimudhu wa mudhu. Lamun urang nyaritakeun bangsa jelema laluhur jelema luhur teu dicoba urang ngadenge wali resep jasa ngadenge modelna karomah nu dibikeun ka wali tungtungna haju urang kabita hayang ngadenge wali teu kahujanan urang hayang ngadenge lamun wali maka salengka urang hayang ngadenge wali bisa hiber urang hayang ngadenge wali bisa nyiples urang hayang ngadenge wali mati Mekah bisa jalan cai zam-zam urang hayang bagus itu hayang gitu hayang-hayang acan namanya urang hayang tapi barang ngadenge perjalananana ulah aya babandul nu bandag urang teu bisa hiber lantaran aya babandul manuk ge lamun aya babandulan moal bisa hiber boro-boro babandul rapet bae jangjangna moal bisa hiber lalayangan aya babandulan miring sabelah kudu miring sabelah di babandulan di sabelah miring deui ka belah ditu supaya saimbang piceun babandulna urang ge hirup teh mun hayang bisa hiber ulah aya babandul nu ngababandulan urang naon min bimin maksudna ila nyi ila nyi an wa ala nyi ala wapi mbak si empi waruba mbok ruba
babandul nu bakal nurunkeun urang ulang lamun ngadongengkeun aya hiji waliullah nyana geus ngeunaheun usul ka Gusti Allah tapi kabelah dieuna kunaon ngabaged nyana ngeunah kalazatan ibadah teh dicabut ku Gusti Allah nyana ngadoa ka Gusti Allah Gusti ibadah abdi anu geus dibere nikmat ku Gusti teh geuninganan dicabut naon atuh ieu nu jadi hahalang teh anu kira-kira bakal ngahalangan kana ngeunahna ibadah abdi nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti teh malah beresan bae teu gebel beres ngadoa rewak tatangga-tatanggana rewak anakna ragag ti jandela tingkat 5 kahana pupai nyana ngadoa barang geus dedeule anak naragag nyana ngucapkeun alhamdulillahirabbil alamin berarti doa diijabah anak ragag di jandela lamun Haji Pendi nyebut alhamdulillah digantung ku pemajikanan sia anak ragag ngadoa alhamdulillah orenganan eta anak jadi gangguan kamari mah teu inget ka anak lepas ka Gusti Allah merdeka barang anak resep jasa dideuleu ku mata jadi mata teh aya cinta ka anak ku sebab deuleu mata dikurangan nikmat ibadah ku Gusti Allah geus anakna diberesan deui ku Gusti Allah mantep deui ibadah ka Gusti tuh babandul nawekeun urang mah babandul teh geus bapa majikan marah bae ka bawa salat lain inget ka Allah keur salat inget ka pamajikan nganaha-naha naon pamajikan marah bae ka aing ya tuh jadi urang mah keur salat ke pamajikan huluna aya di hate urang marah ka bawa salat eta babandul boro-boro hiber geus babandul pamajikan mending mun hiji boga pamajikan mun dua mun tilu mun opat jadi babandul kabeh boro-boro hiber marah urang diasupkeun ka sumur kunyana dibagudeg geus pamajikan anak teh ngababandulan ka urang geus anak ngababandulan ka urang dulur ngababandulan ka urang nu mantek moal bisa jadi wali satungtung jelema teu merdeka boga pagawean di organisasi teh jadi babandul moal jadi wali nyana kababandulan ku jabatan jadi bupati jadi menteri jadi presiden moal jadi wali sebab eta teh ngahalangan kana kemerdekaan urang boga dagangan boro-boro kerugikeun untung nage inget bae kana dagangan komo kerugi mah moal jadi wali lantaran keur salat anu aya di jero hate lain Allah plat hejo plat beureum plat koneng aya karung ayam sagala ambalaya urang lamun keur dagang di jero hate aya dagangan mun urang ayeuna jadi calo di jero hate teh aya sawah batur SPPT ambalaya di jero hate atuh moal jadi wali geus kitu mah sebab eta urang kababandulan ngomong mah yang bisa ibar tapi babandul ambalaya ngomong mah yang bisa salengkak Baitullah teh malah zikirna ge di empat-empat kunyana di buleut-buleut abeh apa jar ahli torekoh geus pamake udeng-udeng make jubah abeh pajar aya abeh pajar makan lain berarti
jain asli mah teu abeh pajar ja asli mantak make jubah ge nya teu abeh pajar kiai berarti lain nya jai kiai asli mah teu lokayang abeh pajar ja asli urang mah kababandulan ku sepeda kababandulan ku motor ku mobil kababandulan ku jabatan organisasi kababandulan ku baju hayang meuli jas deui nu warnana rada putih-putih nu itu ge aya ngan kancing eueuh hiji hayang aya nu mulus malah nu mulus atuh jam meulina ge ngan 200.000 malah mah 20.000 lain 200.000 kadaleuna mah bagus barang ditaliti mun teu kancing kelek bolong babandul tai nu mantak boro-boro boga jabatan mantak dah kamari ieu mah nyana ngomong bae we cenah kiai sok jasa cenah norekat teu meunang burung pamarentah mah ka sorga soekeun ku aing sia sungut sia ka sorga belos ya neuk mah nek jalan mana bae gengan ai kudu norekat mah di pamarentah we jalan jang sia mah kudu eureun norekatna sebab moal wusulilallah ngabahasakeun torekat tapi sia gupak di dinya moal bisa babandul boro-boro eta tuh boga santri ge kiai run mah eureun jadi kiaina padahal santri loba nya nama hayang usul ilallah ngarantaran ieu santri jadi babandul ditinggalkeun nya mah heran dan kabehan ge kok ieu mah teh ninggalkeun santri kos jelema bodoh bae teh nyaon ka ganjaran tuh ajungan nasehatan mah pan juga nasehatan mama mah teh batur mahara yang buka santri mah santri nu aya ge ditinggalkeun kajeun lah lain kitu ieu ibadah kajeun lah teu nyaun panjana mah sebab boga pagawean leuwih ti eta sebenarnya mah ih kajeun ku lantaran didesek bae atunya ge ngomong jadi kiai mah kabehan ge hararayang sebab lamun ngariung atuh gelasna ge leuwih ti 5 bisa dijualan ke gelas diarep cuma ke kasur pohara jasa nusa salaman antri sakabeh ge jelema hayang dimulya-mulya digagung-agung eta kan babandul nu kos kararitu lamun kurang-kurang bisa nama resep diagung-agung resep dimulya-mulya resep dimumule deuk iraha wusulilallah lantarannya hayang ngeunah diagung-agung ku batur teh eta ngaranna babandul sasinun teresep jelema dimulya-mulya aju balik dibere berkat deres tuh kiai nama nu lain kiai na hayang berkat goblok nu milu doangnya nama padahal mah gawe henteu naon berkat hayang aya ku ari ge jelema nya nama geus nyaritakeun usul emang aing mah moal usul ieu cak pokoknya aing mah di akhirat mah geus kumangke bae nya perhitungan aku situn penting ku hari bae cau blon mah budak kolot-kolot ieu babandul ya mun urang nyaritakeun Kiai Run meureun jadi kiai lah daripada di kiai-kiai aju kebanggaan mun aya nu nanya tes di mana yai bunga berarti bener aing kiai babandul ngaranna aing geus kitu mah moal usul cek Kiai Run eureun mending dagang tahu coba ngeunaheun disebutna ge mang ade mang berita teh mang tah mending gitu jadi ngeunaheun geus eueuh mumule komo eta mah cara di Garut mah surat undang teu make Raden bae ge nya marah goblok ya nulisanana saha teh nya habeureunan aing teh Raden kunaon teh ditulis ka Radenana ke leungit aing Radenna teh mah jauh jasa tambah lain wusul ilallah wusul ilal jurid teh bagus kitu mah ieu kunaon ieu surat undang teh make tu bagus pan aing teh runa kesultanan sultan bang aing teh Sultan Saladin babandul ikut cerita babandul itu di mama yang mangkanang mangkaning aya anu kuari juat mengabuyakeunnya ka mama kuarinya nya mama geus kolot pantes mama mun dibuya-buyanya
ajunya nage ngabuyakeun buya mah eta mah ngaranna Yuni Purukutut. Purukutut oh itu ge buya orang ngana eta Yuni Purukutut atau Embe Gembel. Nah eta maksudna pek bae ngan mandeg di dinya Bang Balu. Ulah naon ge ulah Bang Balu. Geus puguh pamajikan ngabang baluan urang jadi urang kudu merdeka hirup. Cintakeun ka Allah ulah aya cinta kasalian Allah. Ridokeun kana papasten Allah urang dibere sugi urang dibere susah eta teh papasten ti Gusti Allah ridho. Dagang untung dagang rudi ridhokeun ai keur ngomong ridho papasten ti Allah mah heueuh barang ditafsil mun dagang untung ridho sumuhun dagang rugi ridho manya. Urang teh dipapastenan ku Gusti Allah katang Tuhan nasihat eta urang kudu ridho nuhun nyuhun. Urang kudu ridho ketika urang dibere muriang aduh manya. Eta kos kitu teh ese. Oh masyaallah, lamun urang geus ridho kana papastean Allah keputusan Allah luhur hirup. Nomor katiluna kudu tapatina dunia ulah ya dunia di jero hate teh. Urang mah silaturahmi na dunia ulah ya silaturahmi teh bener-bener nyambungkeun rahmi. Itu teh adi urang-urang teh kakak yuk urang sambungkeun kakak kanu jadi adik rahmina ulah aya harapan kadua tibatan nyambungkeun. Itu teh murid urang teh guru urang sambungkeun murid jeung guru teh urang bere doa ulah dibalik eta teh susuganan tah eta tah susuganan tah tah Bang Balu teh susuganan teh eta teh diondang ka ditu rajabannya ya mayang aya nasehatna susuganan we ku kiai dinasehatan marada aju urang na dikiaikeun bunga jeung asa urang teh bandul ngaran di samping dengan nasehatan deui ka ditu ge susuganan deui tah eta teh susuganan we eta berat mah teh susuganan we tah lain nyambungkeun rahmi nyambungkeun susuganan eta babandul. Nah, ieu urang deuk ka Allah ulah aya babandul tasblang ka Gusti Allah cepet ge kira-kira anjeun Nabi Ayub ku Gusti Allah dibere kanabian aju diangkat jadi rasul batur nyengserikeun karena ajakan Kangjeng Nabi Ayub cak masyarakat atuja Kangjeng Nabi Ayub mengajakan salat ke Allah ge pantes sebabnya nama gagah aya dinyana harta aya dinyana kakayaan aya dinyana keluarga marulus aya dinyana atuh urang mun kosnya nama daek urang ge ibadah ka Khaliq apan urang mah pabelit nyaritakeun urusan dahar urang makan kudu mencari nyaritakeun keluarga pan di urang mah teu marulus caranya nyaritakeun tentang kagagahan awakna nya mah gagah pan urang mah bieu nu mantak urang ge mun dibere kos Kangjeng Nabi Ayub apa sih urang ge gagah cak Gusti Allah delekeun coba ku aing dicoba Ayub mulai mimiti anak mimiti sato-satona onta-ontana embe-embe nanti ya iya yang maruriang buadai kabeh bebeja masyarakat teh Ayub itu onta pararae kuda pararae embe pararae kumaha coba oh cek Kangjeng Nabi Ayub onta aya nu boga aslina mah nu Allah kuda nu boga aslina nu Allah embe nu boga aslina Allah aju kuari dihirupan ku Allah dipayan ku Allah nyanggakeun sadaya-dayana ka Gusti Allah aing mandek ibadah bae ka Gusti Allah usolli Allahu akbar becak masyarakat wah rahmat si Ayub kudana parare ontana parare ge nya nama terus bae Allahu akbar bae tuh tapi panjana mah sugih cak nya teh tetep bae urang lamun sugih mah teu kebal turun seuneu
Idinya kebon-kebon masyarakat kabeuleman kabeh bangsa gandung-gandung pare-pare kabeuleum termasuk nu Kangjeng Nabi Ayub nu panglobana kabeuleum di sawah nu di huma bahkan anu di leuitna ge wah teh nyawan leuit urang dieu mah leuit eta gudang leutik ngaranna leuit gudang gede ngaranna gudang masyarakat teh baheula mah boga gudang boga leuit mantak lamun nyaba ka imah jelema teh di deuleu lamun gudang berarti sugih mun leuit berarti susah baheula eta nah ayo masyarakat tunjukkan kabeh ka Kangjeng Nabi Ayub ayo pula cicingan ulah di masjid bae emang kunaon tuh gandrung pare gua bebea kabeuleum manya cicing bae itu parek disuburkeun ku Allah gandung disuburkeun ku Allah guari dieukeun ku Allah mangga nyangakeun kumaha Allah bae aing mandek ibadah bae ka Allah Allahu akbar beuh teh si Ayub teu kira-kira eta hewan beak wari harta beak emas ikeun wah atuh teh matala leger kene Ayub malantaran nu di imana ge aya kene imah aya kene anak jeung pamajikan ge masih marulus kene bae teu kebal imah anak kahuruan gua kabeh aju anakna maruriang pararaeh kabeh aju bebeja masyarakat yuk atuh balik emang ulah imah kahuruan tuh aju anak maot teh kabeh imah aya nu bogana Allah anak ge nu bogana Allah sabodo kumaha Allah bae aing mendek salat bae Allahu akbar ambot si Ayub paramat wah par iya teu teu bae ya cek Kangjeng Nabi Ayub itu teh urusan kos kitu ieu Allah diayakeun ku Allah aja dieukeun ku Allah geus aing mendek Allah bae Allahu akbar masyarakat pantas baiknya nama Allah Akbar galantaran awak nagaga boga tanagana hebat mulai ku Allah dikiriman tuma karena dampal sukuna juatel digaro berkembang biak tuma dina awakna budug saawak-awak tetep baiknya na salat bae yuk jangan dokter atuh lah dokter nage bakal bae jeung nantepkeun bae tumas segala nanaon ge di awak nang Allah ieu datang nage teh diondang nang Allah ge cager nage kumaha Allah bae penting mah aing mendek ibadah bae ka Gusti Allah beuh parah mah teh si Ayub urang mah boga cenang hiji ge teh salat berjamaah kunaon teh berjamaah cenang hiji ieu hiji pendek kunaon teh berjamaah bisul jagana bisul bagi geus teu berjamaah malah macak anakna bukan gak berjamaah gak sholat bisul teu sholat urang boga pajak kita kos kitu beuh lamun dirisan mah mang geus sholat moal ka sholat cenah kudu tadiris kacaina pohara jasa ih sareng bunuh diri pohara teh bajelah sholat kacai sareng bunuh diri Kangjeng Nabi Ayub babara geus beak awak bau bawa masyarakat ke bauan dirinya unjukkan ke pemajikan oleh Siti Roma Aisyah teu bau ente tah mohong ente kan bisa teu bau meureun ku cinta bae kakak Ayub tidak ada suami kedua kecuali Ayub ya Allah indah jasa kan orang teh lamun berhadapan jeung musuh mah orang teh nyeri orang keur cicing bae kieu ditampilin ku musuh jeger marah urang goblok sia wajan kuku bagi gelut sia jeung aing lantaran musuh ceri dek eleh dek menang ngalawan padahal mau musuh gede urang leutik ngalawan bae bareng keur diuk bae aja dicabok ku babaturan urang di tukang jeger bae marah urang urang teh sasia goblok nyeri aing ngan sakitu doang kan urang keur cicing bae nampiling di tukang ceklek bae di deuleu sarwiti kabogo urang aduh jakna teh wit cabok lagi wit terasa indah tabokan wit aduh masyaallah ngeunaheun jasa
diciwitku musuh menyeri, diciwitku babaturan menyeri kene bet, tapi diciwitku serwiti mah nya angel nya leutik nikmat. Iki Siti Roma bau sote batur nu ngambil lantaran ku cinta ka Kangjeng Nabi Ayub teu bau. Indah ngeunah. Urang mah nu eta hubungan mah masyarakat teh jeung Kangjeng Nabi Ayub bau kabauan. Mohon dengan sangat kepada Siti Roma terutama dan keluarga Ayub supaya Ayub diasingkan. Jangan ada di tengah-tengah kampung. Kami kewalahan, napas tidak enak. Akhirnya dengan sadar Kangjeng Nabi Ayub kakak mah piceun bae ka ditu ka handapeun gunung. Asingkeun bae kakak mah. Kak, ka ditu jeung saha ulah mikiran jeung saha tinggalkeun kakak. Sebab di balik sosoranganan handapeun gunung ternyata aya keindahan jeung Allah. Masya Allah. Jadi dibalik penyakit, dibalik kefakiran, dibalik kesusahan, didinya ya rahmat Allah anu hese dicaritakeun Ki Imran boga penyakit ambeyan pohara ambeyan ketika endek didoakeun ku Kangjeng Nabi ulah nah lantaran disalaman ku malaikat Jibril ku gara-gara boga penyakit ridho dibere ku Gusti penyakit nu hatur salamna ge geus lain raja geus lain jelema malaikat nu salamna Ceki Imron nikmat jasa kula diatur salaman ku malaikat sahasi jelema nu diatur salaman dibalik penyakit nu parah ternyata aya rahmat aya nikmat ya Allah urang delekeun bae geura nu di lembur teh anu asok ngapeng ka kaler ka kidul ka wetan ka kulon ketika manehanana dibere penyakit ku hari mulai di mana nanyakeun tasbih Bebe jaga pemajikan atas tasbih kakak di mana? Emang kakak boga tasbih? Aing meuli pan di Cirebon. Meuli di Cirebon aing gede tasbih cepet tangan. Tangan emang deuk naon ka ulah apa omong aing deuk tasbih. Bu tak kakak karakuari bae ulah loba omong. Kakarak deuk geus usil ka aing. Tah tasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Kak, kok ada jadi getol? Si paeh aing. Si paeh aing mani penyakit bahkan kembang paeh, hitut kembang tai. Kajakit kembang paeh. Jadi mentek aing ieu mah tas bebe lah bisa-bisa aing bae. Oh, tadi kamari keur sehat bakon teu. Teu, sehat mah poho aing. Justru iya kuari keur muriang di balik muriang orang aya deket Allah berarti teman jelema mending muriang tak kos gitu sebabnya anda keur sehat teu inget ka Allah barang muriang inget ka Allah tuh kan kok jelema keur bra-bri bro maloba jasa bro di pantro di juru ngalaya di tengahi mah teu kawadahan dunia teh tulak cangkeng lagi diceli tapi maha kawasa Allah janu Allah titipan Allah tamah berat be aku hari pakir be jumahna ge jam 9 geus ka masjid geus boga tempat khususon deket ihang kamari mah sugih teh boro-boro ka masjid mun ditelepon ku pamajikanna ge keur di puncak poe Jumat teh keur di Jakarta poe Jumat teh keur di Slabintana poe Jumat teh kur apeng-apengan lantaran berbagai fasilitas aya kendaraan dek make nu mamana aya duit aya atuh pasangan ge nu di imah mah bau haput mending neangan di jalan lo banyana di Bogor digaet di ditu digaet geus dikawin apa henteu lah nyaritakeun dikawin nu penting happy waduh teh kiaji kos kitu eta orang Cikupa atuh geus bae kos atuh aing nyaho kudu manya kudu zina mah aing ge sekali-sekali bae sih tolol tak haji berbagai fasilitas saya cabut ku Allah mobil teh hiji-hiji acan motor teh hiji-hiji acan
nu kamari ambalaya perusahaan janu Allah ieu macet kabeh boro-boro usahanya na pabrik lagi macet geus kabeh balik deui ka nu kolot tuh cek nu kolot tungtung nama balik nama loba ngomong atuh ini ka mana aing balik udah pangbalika diwati ka sia mantak aing sakitu nyandung ka dieu geus sia momal aing diantepkeun bae jang balik aing cek nu kolot nyeri aing mah teh yang pembalikan burung atuh aing muriang saha cuma ayo nu ngusapan ayo sia mah ambe budak lain sosonoan teh ngusapan sudah ngomong pokokna mah sia mah kajun hayang dicerai ge moal cok kolot ge cenah ge nyandung melos ka mana ka dieu tapi nu kolot ulah sok dicerai jang mana jang naon jang balik nek balik ka mana mun nu kolot eueuh geus pokokna mah kuari mah cinta bule deui ka neng kalau kuari bae kemarin mah dibagi opat sing saparapat kuari cokot teh cinta geus jang neng kabeh geus raradutan kieu coba teh cinta udangkeun coba barangna udang teu henteu cek geuna geus kolot geus teu udang naon artina cinta geus teu udang kitu mah lah geus ulah loba omong kuari mah urang kuari mah geus udah naonan karek balik nggak dicarakan kuno kolot kamari iya marah kau belum marah sebab non mesti diusir bang diusir kemana balik ya nak tak gua mah susah jasa nah neng gua mah kakak mana samping kakak nek mana Jumat kak ini jam 9 kajian nek ti heula bae abeh ka sorga nanti heula cenegeh di ditu naga lamun onta da eta teh kudu jam ka hiji kakak mangke ditu naik onta engke neng ngaboncengnya segala ngabonceng segala naon baheula kula hei mulai nyana ka masjidna jam 9 balik naga batur Gus Baralik nyana mah panderi sugan teh maca sholawat orang muka kas heula sugan aya leuwihna tolol tungtung usah di masjid bae pengen laleungitan duit masjid orang si eta nah ini tadi nama apeng-apengan barang susah berarti ya juga hari getol ngaji mingguan ngendong batur mah jam 7 berangkat ngendong musibah naon pagawean kan masalah ya guys getol jasa ngaji getol sholat getol berarti mending susah dibandingkan jeung sugi sebab sugi mah nya tilok ibadah tah nana tak babandul areueuh keur susah keur sugi mah babandul loba teu bisa ibadah barang susah eueuh babandul lancar ibadah ka Gusti Allah urang mah neuleut teh kuari susah jeung sugina tapi dideureuh secara gaibna tuh keur sugi mah teu bisa ibadah barang susah mah nya bisa ibadah babandul eueuh tuh kamari ieu keur sehat mah teu bisa ibadah barang keur muriang mah kuari bisa ibadah babandul eueuh nah urang ulah nungguan ku Allah di piceunan babandul mending miceunan sorangan kuari coba di imah ulah boga TV babandul coba ulah boga HP ulah boga mobil nu aya dikeunan ka kiai kiaina nu mana ulah jauh-jauh tuh celah tambah bener jalan apa hayang kalau ngomong sia tungtung nama murid babandulan guru boga babandul tolol tak guru murid bisa ibarat guru ngagebru aduh teu beres ya tapi celah bari urang babandul nah iya Kangjeng Nabi Ayub teh ternyata eta teh dibalik secara zahir mah kadeleuna ku urang teh guling gasahan lantaran penyakit horenganan dibalik penyakit nyana teh selalu jeung Allah Kangjeng Nabi Ibrahim secara mata kasat mah dibeuleum ku Raja Namrud make ketepel lantaran ngogebrah kapan seuneut teh wanieun sedangkan geus dipersiapkeun di tengah ta eta teh make ketepel ditarik ku algojo haju ketepel teh jepretan ditarik haju dilepaskeun
terus karena diperkirakan bakal tutung jadi arang ternyata Kangjeng Nabi Ibrahim kapanggih jeung Allah di jero sene kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim secara mata kasar menyana dibelum ear-earan kuabehan ke masyarakat teh Ibrahim pae Ibrahim tutung oranganan dibalik eta kapanggih jeung Allah masyaallah coba ge nu mantep Kangjeng Nabi teh kapan naik ka gunung terus asup ka guha kabehan jelema teh ngan teu ngomong luang nanaonan eta Muhammad make ngasingkeun diri kos imah bae kumaha mun hayang nginum kumaha mun hayang dahar nanaonan di luhur gunung mapan mun hayang dahar saya nginum mese perbekalan anu saeutik kadang-kadang Kangjeng Nabi teh teu dahar teu nginum di luhur teh saat seperti eta sorangan jol malaikat Jibril alaihissalam tara aya jelema diangkat jadi wali keur di luhur spring bread keur njot-njotan jeung nu ngora malah aya atuh boh cenah itu mah diangkat jadi walina di HI di Hotel Indonesia malah aya paling gede dijeburkeun boy itu mah cenah keur diangkat jadi walina di Hilton tambah budak malah aya mun kitu mah aing manggi kanikmatan teh harita keur diusir ku pamajikan barang diusir aing keluar terus jarah ka kuburan tengah peuting hujan bari geledeg sing jelger nyangakeun sadaya-dayana ka Gusti Allah dek balik ka mana ku pamajikan diusir aing di kuburan hujan para ujang salin ujang naon lah geus sebatang karanya lindung ka Gusti Allah sapeting dua peting tilu peting di dinya hayang dahar jangan undang nginum jangan salah saya aya bae nyangakeun pae-pae hirup-hirup geus saminggu teh dahar teu nginum dek balik-balik ka mana tapi urang mun tayang ka Gusti Allah jol we aya di aki-aki saya imbah abah mbah nu di mana mbah nu di handapeun tangkal caringin teh wow bajamrong kos gitulah saat-saat keur model kos gitu biasana cahaya datang lamun geus datang cahaya mata di cahayaan ceuli di cahayaan irung di cahayaan sungut di cahayaan make cahaya ilahi atuh urang nage keluar teh melalui cahaya ilahi hirup teh melalui cahaya ilahi eta mah kekuatan anu dibarengan ku hawa nafsu eta lah ngaranna watek urang ketika urang ngalengitkeun perwatekan eta di babandul eta tadi leungitkeun nu timbul adalah cahaya nu kamari daharna kudu make sangu kuari mah cukup la haula wala quwata illa billahil aliyil azim ketika dibaca la haula kok jadi seubeuh cahaya datang iraha eta nyana dibere cahaya kos kituna dibere cahayana ketika mantas diusir ku pemajikanana aju nyana teh tas belang main geus sabodo pemajikan aing main henteu langsung sapoe dua poe tilu poe mungkin sabulan pohara jasa ku batur mah geus di kitu naon ngaranna nu edan-edan lantarannya HSB di luhur kuburan padahal mah di luhur kuburan kan terek mana naonnya nama tungan di tempat teh di dinya mah diusir di luhur kuburan jadi di dinya jol mandak urang mun hayang manggihan Lailatul Qadar ngadadak moal bisa cenah urang ngintip Lailatul Qadar cara di pesantren modern turun ke jalan kabeh abe urang manggihan Lailatul Qadar belon jeung guru-guruna ceknya lamun naon meureun Lailatul Qadar bisa diintip cara awewe keur mandi meureun ngintip si mbak meureun tuh kabehan tuh atuh dak naon ngintip-ngintip keur mandi atuh kuari mah teu kudu jadi HP ge sing bolekak nek naon bazi intip atuh mun nyahoon masih mbak kenapa diintip-intip atuh datang aja ke sini pintu terbuka cek si mbak goblok urang mah ngintip orangnya mah hayang nah iya ketika kos gitulah anjing Nabi turun ayat Iqra ketika prihatin di luhur guha di Jabal Sur
atuh kitu kene para aulia Allah. Tuan Abdul Qadir diangkat jadi kutub nate jadi wali teh eta teh 3 tahun teu kapanggih jeung jelema. Geus berjuang anu luar biasa. Geus dianggap nu edan cumplang campling. Karak didatangan cahaya ilahi. Urang hayang gapanggih jeung Lailatul Qadar. Aju puasana ge bukana ge rujak, aya kopi, aya teh manis, aya teh tawar, aya cai putih, aya budak. Aju beladirna rujak samangka, aya rujak naon gara bonteng suri, aya segala rupa aya itu ieu mah lain mangian Lailatul Qadar ieu mah. Ja ieu mah berarti naon bedana jeung Firaun. Manje beda tuh moal menang Lailatul Qadar. Kudu diprihatinkeun yang menang Lailatul Qadar mah tadi ka Allahkeun barang daharna dikurangan karak. Urang geus prihatin anu luar biasa. Mun daharna ge biasana sok sapiring urang 3 comot bae. Comot Muhammad Ali tapi kuduna kos gitu orang diprihatinkan nginum gitu kan ulah sakahayang beteng urang hayang mangian Lailatul Qadar mah eueuh dongeng na jelema nu puasa kos urang manggil Lailatul Qadar eueuh tetep bae kudu diprihatin difokuskeun hate ka Gusti Allah karak manggil Lailatul Qadar aju manggil Lailatul Qadar na model orang pondok mah euy manggil Lailatul Qadar ira jam 12 berang menya Lailatul Qadar jam 12 berang. Woi, penting Lailatul Qadar mah teh Lailatul Qadar lain halul qadar lain. Lailatul Qadar ti penting deuk kumaha manggihanana jadi penting na hees bae. Guru lah hees ti penting dahar dikurangan, minum dikurangan. Fokuskeun ka Gusti Allah, ulah aya kegiatan-kegiatan salian ka Allah. TV ulah aya sape ditutup kabeh ieu mah istuning we ka Gusti Allah hayang manggian abu atuh eta mah mutiara dek dibikeun ka sambarangan masa mutiara dek dibikeun ka nu sok main HP segala SMS-an ka jahe segala rupa murah amat tas Lailatul Qadar cek Gusti Allah emangna parang sana babandul nailah ulah aya babandul mulaian orang guari micenan babandul sok ulah kabeng berat naon bae ulah kabeng berat fokuskeun ka Gusti Allah mantepkeun jeung manteng ulah berat kuye urang geus bisa tanggawekeun babandul lain deui cenghor urang salat ngeunaheun di peuting segala rupa kadenge nu ku batur teu kadenge kurang kadenge. Coba ge orang di peuting we udang jam 2:30 batur moal ngadeng atuh moal aja hees urang mah ngadeng suara bangkong kadege cangkas kadege dan naon ge kadege urang raut seri gudang peuting mah aya nu seserian kula ge kaget urang kaget 2:30 anu seserian ge wah naon ieu naon kunti anak ta lain ieu nah kudu di teangan di mana suara nu seri orang santri mas 2:30 geus seserian bae Masya Allah ku senang-senang teh nyaho ekonomi keur macetnya nama sorry bae teu peuting deui Masya Allah ya si budak yang seri kenaon ku aing diintip bae lah yang nyaho coba ya santri aing keur yang seri kenaon ieu lah malah bejakeun lah ku aing sakjana mah aing teu ngintip beureunan sial da santri ya Allah ya Rabbi tuh eta kos kari itu asal aya berarti penting suara kadenge ka urang Masya Allah nah ieu babandul nah aya jelema nu geus naek turun deui komo nu encan naek mah ku babandul eta berat maka urang picenan sebagai babandul lamun urang bisa micenan babandul hampang bret Teta makan kerdongeng kiai coba cara micenan babandul naku namun ieu mahal cara na tanu mahal sanajan dibejakeun geus moal bisa ieu moal kajian dibejakeun ge moal cak aing moal lah geus aing ngabau-bau sugut untuk ngabejakeunana maksudna kumaha
maksudna di samping eta pan engke ka ditu mah embung sorangan tah hayang supaya jadi embung sorangan teh kumaha udag-udagan jeung kahayang jeung karesep kahayang resep udag-udagan urang dibere ku Allah ijah heueuh naik urang ijah heueuh naik beuki embung sorangan aju ka ditu sieun urang lamun merenung we kieu ye misalna urang dibere duit ku pamarentah sieun sorangan naon sebab keur ngeunah ke beusi kaganggu embung ai urang nanteu mah kos Habib Rojak atuh biasa bae malah proposal jauh kangeunahan pan ketika urang boga kangeunahan kuari endek hayang boga HP ih besi jadi gangguan sebab nikmat ke kaganggu henteu embung sorangan embung terus hal-hal duka itu teh embung-embung sebab naon aya anu dipertahankeun hiji kanikmatan nu batur hese nebakna eta kumaha carana nah ieu lah mulai make cara heula carana mah dina jasad keneh bae peureumkeun mata cocokan ceuli cocokan irung payah tuh atuh siapa cocok teh cocok zahir lain atuh make cocok batin aya paranti cocok na mata dipeureumkeun bisa ceuli aya cocokna irung aya cocokna dicocokan irung teh urangna sila sidakap atawa leungeun di dieu di handapeun naon karangarana susu nu belah kenca aju ditarik napas urang kaluarkeun urang neuleukeun tungtung irung beta neuleukeun tungtung irung neuleuna make mata perasaan hu Allah jadi hu Allah asal kajero asal keluar Allah asal kajero tak neuleukeun tungtung irung seakan-akan Allahu asup keluar Allah asup hu keluar Allah hu Allah urangna fokuskeun ka irung ieu nomor ka hiji sok geura engkena ambe urang ambe Allah bakalna sebulan 2 bulan 3 bulan terus bae gitu bakal hadir engke Allah sorangan eta kakarak di dieu encan engke mal bejakeun ka dieu ka awak mah rugi aing geus sia hibreng teu teu mimiti irung nomor kadua nomor katilu nomor nu mantak aya carana mun urang endeup mereka ngan engke lalaunan teh katakan geus bagian hu Allah urang mimiti la ilaha illallah mah teh zikir syariat ngaranna naik beta jeung geus disyariatan thariqah kakarak hu Allah mulai irung diatur mata diatur ceuli diatur kabeh aya pun urang ku sakitu bae dicoba bae lah eta mah meunang eta mah meunang urang penting mandi heula syaratna mandi kurusna wudu mandina jam 12:30 ka ditu sareng sahiji jam 1:30 jam 2 tak mandi beres niat mandina niat mengamandian mayit jadi seakan-akan urang mayit tuh saya mah kitu bae atuh ku aja namun jadi mayit beneran ulah atuh aya kos kitu mah kakara ge endeup geus embung aja minta anter ka pamajikan anter kurang dek mandian mayit ji cak pamajikan naonan tuh dek ibadah segitu eta hese ande bukan seakan-akan urang mayit kandian ieu bersihan mayit bae urang teh nah perasaan mata rasa orang bahwa orang mayit beres wudu terus make baju putih orang mayit teh kumaha mayit terus orang make sesengitan moal kebel ge aya ge mayit asli tah ieu nu ngabimbing kitu nu hese tah zikir nama di wetan di kulon di kalerian loba ngan teu jadi sebab nu ngabimbing diarahkeun kumaha ieu nek ngabelokkeun niat fokuskeun ka Allah ge hese sebab nu ngabimbing da eueuh lain-lain mah akur ngabimbingna setelah urang mandi terus wudu salat Allahu akbar mun geus sare urang tahajud mun can sare hajat beres urang sila teh
napas langsung kajero Allah tapi di tungtung irung keluar masuk napas kebal fokus eta kakara ke kadinya nementak lamun urang ayeuna boga tulisan atau dipraktekeun ku sorangan edan coba engke aya perasaan lain kagetnya na tapi pan aya dibimbing mah ulah kaget engke aya muringkak bulu coba ge urang kikituan be ijah heuh muringkak bulu geus ya muringkak bulu geus jurig datang sia tak eta teh kos kitu encan lanjut aya pengaturan napas urang kakarakena narik napas di dieu ada pun bujal 2 jari naik kaluhur ka dieu kaluhur 2 jari ka dieu 2 jari eta nu biasa eta mah syariat eta mah la illallah biasa kene tapi eta geus mulai diolah tan napas tah geus diolah makna mah masih biasa talqin zikir dialogkeun kuari bari ditorekatkeun beda makna kuari naik muringkak bulung ke naik mah muringkak bae teu puguh teu karuh kaget kan urang ji kun lain rasaan lagi kieu sulat cilik urang ge pocong tah naon sih enek norekat aja sieun ka pocong